pangna urang manusia hirup di alam dunia kudu mikiran perkara akhirat supaya uning ngawe engke naon atuh eyang pangna urang kudu mikiran perkara-perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia. Oh, supaya bener di dunia. Kumaha upami bener di akhirat? Naon guna nak bener di ditu? Da moal aya peunteun di dieu di dunia. Oh, leras. Jadi pangna urang kudu mikiran perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia. Yeuna yang dek nanyakeun deui jelema nu kumaha nu bener di dunia teh. Jelema nu bener di dunia mah nu tara salah eyang. Ti mimiti Nabi Adam nepi ka ayeuna reuay jelema saha jelema na nu tara salah. Anu bener di dunia teh nu bener jelema di dunia teh lain nganung harti nu tara salah, tapi jelema nu bener di dunia teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Akibat tina daek ngomean kasalahanana manehna jadi husnul khotimah tu geuning. Gorehel we nya ti malak kitu. Kening jadi pangeran teh lain sarua jeung urang tapi nu nyaruakeun. Pangeran lain beda jeung urang tetapi anu ngabedakeun. Ngahijikeun rasa jeung sagarupana. Lamun diudag kana soal rasa mah euy. Naon? Mode dudungan dewek rasana sarua meureun sarua. Oh jadi di hadapan pangeran mah sarua dewek teh heueuh. Rekep deng-deng papak sarua. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Buah ati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus di piagul kalayan di pireus yap ka dieu kaharep kase Tawanun eyang wayah dalam nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi semah pangabakti wayah dalam konyuk dampal panjenengan persayang hidup Tawanun pujastuti hidup ditampi kudua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pundih mastaka kalih perkawis mugagung so cukup lumur jemarhapun tenanu katedatina naon rupiah kakumawan tunan eyang hog saling maklum cu kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi incu teu dipenta ge geus leuwih ti heula sok nuhun kaula nun katilu perkawisna purwa panjenengan pangresa eyang aturanan teh aya pikersah naon tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun kieu sabenerna mah purwa hidup dina waktu ayeuna disaur dina waktu nak diundang dina mangsa nak diangkir dina wancina teh nyaeta aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan keur kapentingan hidup anu dina waktu ayeuna sasat hidup teh geus remaja putra geus jajaka geus gede malahan disebutna oge ku batur mah geus dewasa timalan kaula nun geus pulang anting boh randa boh parawan ka dieu nu barang kirim penyanyi dangdut oge gugupai ka hidup teh loba bojang nu ngahlaran jigana loba awewe anu sok ngaleketek kana hate
ulah waka gurung gusuh kanu kitu gampang nu kitu memalahan awewe mah loba timbalan kaula nu ngan sagedengeunana ti eta jeung saterusna kudu kumaha lamun hidup rumah tangga jeung kudu kumaha cara milih pi pamajikaneun timbalan kaula nu ya laras kaula nu tayeu agama bakal ngabejaan nu matapek tetelepek ka kolot ka kiai ka ajengan kasaluhureun sakur aya nu mere beja teh gugu tapi dina harti nu positif timbalan kaula nu kitu cara jeung katangtuan budak ngora nyaeta kudu cililentaheun jeung kudu alewoh bisi sesat di jalan cek barudak ayeuna mah kurang tatanya teh malu bertanya teh sesat di jalan nanya mah nanya naon bae anu sakirana batak nguntungkeun ka diri hidup nguntungkeun ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin jeung aya guna oge mangpaatna pikeun kapentingan negara jeung bangsa timbalan ulah ngaheulakeun gengsi timbalan kaula nu ulah ngaheulakeun gengsi jeung ulah ngaheulakeun overacting ngaheulakeun over di hareupeun umum dina harti pupujieun karunya cu ameng sakali-kali ka kota timbalan kaula nu matak dina lembah dieu bagja barina sugema kolot ku nempona anu jadi incu dina waktu ayeuna can tetelenen ka awewe bagja teangan heula ilmuna sabab pangeran moarek nangeui ti bongkokna sabab pangeran teh ngayakeun teh jojodoan moal ewuheun timbalan loba anu rumah tanggana baruntak loba anu rumah tangga na ansur alatan tadina introspeksi grafik alatan naon alatan teu daek teh tatanya milih pi pamajikan nu kumaha loba nu awet rajet jeung sajabana timbalan kaula nu kawin mah kudu sakali mimiti jeung pamungkas pun munguh nafsu hirup di alam dunia entong borong hidup budak ngora iya properti seni wayang mun kongang mah ka sadunya awewe teh hayang kaubek sanajan bari jeung geus Desember ieu awak ai nafsu mah Januari keneh gitu timbalan kaula nu munguh nafsu cuk ngan sing inget geuning cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam derma ukur wawayangan bae anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan nya diri nu bakal kacing cirihi dina surat wal asri garapek baca demi waktu panusa bakal pinangih jeung karugian waktu nu mana waktu kabeh keur dieu keur ngalieu keur ngalamun keur jadi pejabat keur jadi tukang tani keur jadi tukang dagang kabeh bakal pinangih jeung karugian mun teu dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan sareng katakwaan eta nya dawuh kaula nu pek ulah lepas tina agama lamun boga maksud naon bae oge tanyakeun ka kiai
tanyakeun kajengan loba pasantren ulah gengsi timbalan ulah nya dawuh kaula nun ieu sabab naon heuda moal lila urang teh di dunya teh saliwat di dunya timbalan kaula moal lila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke Jawa maot pingaraneunana timbalan naon anu kudu ditinggalkeun amal perbuatan naon bakal kabawa amal perbuatan deui ilmu nu diamalkeun sareng harta nu dibagikeun kanu hakna deui anak soleh tuh anu bakal ngajamin kaselamatan hidup teh timbalan eta geus dicatet kahadean mah ti baheula oge geus dicatet dina skenario pangeran dina kitab-kitabna maha benar Allah dengan segala firman-Nya cenah geuning naon anu maha benar teh eta firman-Na anu ulah dimangmangan deui anu ulah ragu-ragu deui kana eta agama tong cang saya asal keur nu mikir reungit dirizkian komo urang anu akalan timbalan kari mikir ulah ngagugulung kabingung ulah digalak sakwe ku kasusah ulah luhlah hilup tetapi eta jag-jag anu aya di awak hidup oge eta teh mangrupakeun rahmat keneh ti pangeran jag-jag gunakeun otak pake mikir ulah ponok pangharapan loba liang teh timbalan kaula liang pikeun kahirupan anjeun kahuripan anjeun asa daek mikir ngan ulah nuturkeun gengsi ulah nuturkeun era lawang kabagjaan teh loba ngan syaratna nya kitu ulah era tatanya cing ayeuna eyang dek nanyakeun kanu jadi incu timbalan geus nepi ka pelbah mana napak hidup ilmu teh mangga kaula nu naon pangna urang manusia hirup di alam dunia kudu mikiran perkara akhirat supaya uning ngawe engke ish naon atuh eyang pangna urang kudu mikiran perkara-perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia supaya bener di dunia kumaha upami bener di akhirat naon guna nak bener di ditu da moal aya peunteun di dieu di dunia leras jadi pangna urang kudu mikiran perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia yeuna yang dek nanyakeun deui jelema nu kumaha nu bener di dunia teh jelema nu bener di dunia mah nu tara salah eyang geus yakin eta jawaban yakin moal bisa dirubah moal kumaha lamun disusul mangga jadi jawaban hidup jelema anu bener di dunia teh anu nu tara salah ta ayeuna ti mimiti Nabi Adam nepi ka ayeuna reuai jelema saha jelema na nu tara salah cika sabab jelema mah tungkul tempat kaluluputan tanggah tempat kalalepatan semenit ganti sajam robah janji sore rajeun tara kapake isu sabab tecicing dina hiji martabat tetep kakenaan ku Allah gingsir atuh lepat kageuning
ulah ulah yang nyalahkeun teh sabab lamun disalahkeun ku eyang hidup bakal tersinggung salahkeun awak maneh ku diri anjeun mun nya eta salah laras ngaku ngangken aing ngaku mah moal berat ngaku yen diri hidup jawaban salah ngangken aing ngaku mah ngaringankeun kana dosa hidup. Jadi anu bener di dunia teh nu bener jelema di dunia teh lain nganung harti nu tara salah tapi jelema nu bener di dunia teh anu daek ngomean kana kasalahanana properti seni wayang akibat tina daek ngomean kasalahanana manehna jadi husnul khotimah tuh geuning gorehel we nya timala kitu entong make jeung bingung maneh ngalakukeun dosa anu katukang asa ti ayeuna ti detik ieu ti menit ieu janji tekadan niatan maneh dek babalik pikir innalillahi wa inna ilaihi rajiun lain nganung harti nu aya maot nu maot tungkul tapi prakti ayeuna asa ti Allah mulang ka Allah teh ayeuna gunakeun ayeuna pigawe lamun urang dek leungel batur eta peureup asupkeun deui kana saku ulah tulus eta migawe innalillahi ti ayeuna keneh abeh engke akhir kaituna lempeng oh kitu nya timalan tuh kitu kasih jadi jelema anu bener di dunya teh anu daek ngomean kana kasalahanana tah kitu lamun hidup teu nyaho omean esa si teu nyaho teh eta si bodoh teh kumaha nu tadi deui balik deui tanya cirina manusia nu iman takwa ka pangeran anu daek ngawurukan jeung diwurukan oh kitu nu daek ngalaksanakeun salat pokona cinekna anu 5 waktu upami nu tara salat nu kitu mah sapi pek tatanyakeun ka sararea da sapi mah tara salat nyata kitu lamun nek nyarita nu sabenerna domba sapi tara salat jadi jelema nu tara salat teh sapi lain jelema kade ulah make jelema tah ngomong teh lamun ngomong hukum nu sabenerna timbalan sabab lamun ngomong dina hukum nu sabenerna teh bisa dipertanggungjawabkeun lain jelema nu tara salat sapi lain nu tara salat eta sapi ngarti teu oh sungguh oh kitu dupi jelema oh sok jelema mah cenah sakapeung saminggu wungkul sakali teu naon da osok cenah acan minang heuh acan tah mah teu kudu dipikang ewa timbalan kaula nu tak kitu kasep nya laras eyang bagja hidup dina waktu ayeuna tah geus kitu ayeuna dek nanya kana hate hidup naon nu jadi marga lantaran pangna hidup mung boga pamajikan atawa teu beger-beger acan nah patah hati nah kungsi mangi nyeri sanes kaula nun naon sakumaha kasauran eyang teh naon upami can gaduh gawe mah putra teh oh eta anu jadi pager teh halus hartina eta teh mikiran waktu nu bakal datang
halus dina harti hidup geus koloteun jadi hidup teh hayang boga gawe timalan kaula nun kinten-kinten kedah ka mana putra teh ama ngalamar dina waktu ayeuna margi nguping-nguping teh cenah kedah gaduh artos seueur kangge sugak sogokna kadang-kadang panyogok abus digawe teu tulus da ari oknum masuk aya bae ngan kade eta teh lain ti pihak pamerintahan teh nu kitu teh oknum timalan kaula nun nah cenah ka nagara bet loba oknum atuh tong borok ka nagara da ieu mah geus jadi alam naon kaula nun Bapak tani melak peuteuy teh jeung hileudna di mana geus peuteuyan ti jero peuteuy bet aya hileud ti mana jalanna cing timal cacak peuteuy barang leutik komo ka nagara namarukana dina awak maneh eueuh oknuman sok panasan ku milik batur teh oknum nya timalan nu matak ulah wa kanuduh kanu jauh teh cu nya awak maneh kade bisi jadi oknum timalan cacing jadi guru ti oknum nu ayeuna geuning diomongkeun geuning goreng kade maneh mun dipercaya ku masyarakat kade cing hati-hati timalan kaula nun di mana-mana anjeun engke diuk dina kursi dipercaya timalan tadi dinya bakal leuwih berat puasa maneh ku eyang kamari dititah tapak dina guha di leuweung di reuma dititah puasa alah ti kukuna teh mah kecil dek kuat dahar kuat teu nginum kuat teu dahar oge da uwahakaneun aya dina guha mah timalan pantes dek kuat oge tapi wayahna lamun maneh dipercaya ku masyarakat ke diuk dina kursi tadi dinya bakal leuwih berat puasa cing inget anjeun cing kuat seolah-olah puasa di restoran tadi dinya timalan kaula nun urang balikan deui naon dongeng nu ti heula naon lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengko dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan lampah beunteur geuning ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengko dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan tuh loba kejadian jelema paduli duit rakyat paduli duit negara dileg-leg duit telus marukana moal ngait meureun kana ti corona oknum-oknum teh tah eta bisi maneh jadi oknum kajen ngajedog di dieu sanggup keneh ngagaji maneh timalan kade cing bener-bener aja jadi panutan masyarakat di mana-mana engke dipercaya ku masyarakat ku negara timalan kaula nun mudah-mudahan bae tah katarik kataji kapati-pati ku ayana anjeun hayang boga gawe kumaha lamun hidup ayeuna dituduhkeun ku eyang kedah ka mana kaula nun kumaha lamun digawe ka astina sanggup ka astina dupi rajana tah rajana teh anak anjeun ari bapa hidup kapan nawa teh kapan kapi adi aduh anu gugur di medan tempur teh Kangjeng Rama dina waktu Bratayuda iya
usaha teteh maot da Kangjeng Rama teh geus entong make jeung musik-musik ulama ni ngagugakeun macan turu anu penting dina waktu ayeuna teh kadan ku hade sabab doa barang hidup dilahirkeun teh sing guna pikeun kapentingan nagara bangsa jeung agama lain hirup pikeun dendam timbalan pikeun bela ka lemah sai pikeun ngabdi ka nagara jeung ka bangsa timbalan sanggup ka astina aduh upami leres mah eta teh ka pi anak sae kaula nun tapi anak hidup teh geura bantu sakuat tenaga supaya leuwih ningkat dina sagarupa widang kagiatanana gunakeun ilmu panemu jampe pamake ti kula dina mangsa ngabdi ka nagara jeung ka bangsa unyuk sumangga kaula nun sanggup timbalan syarat satria weh omat kade anu opat diantawisna hiji satria kudu jujur dua satria sepiing pamrih rameing gawe katilu satria nyaeta ulah borangan kaopat satria ulah ngaluarkeun si mata sanajan sakumaha menang peristiwa kumaha pami kalabetan sireum beda deui atuh tama sing balik ngomong teh nuhun eyang sakitu jujur dina harti ngadek sacekna nila saplasna timbalan ulah borangan timbalan jeung anjeun dina mangsana nying hareupan kaprihatinan kumaha bae oge kade ngamun kapihlaan ku cimata dina harti maneh geus kapihlaan gugur ta tapi mikir hasil ayeuna teu hasil ayeuna isuk teu hasil isuk pageto teu hasil pageto amat teu hasil pageto amat usahakeun cing nepi ka hasil di mana naon rupa rencana anu matak mawa bagja dunia akhirat timbalan kaula nun ulah putus asa ulah aras subaha nampi nuhun kaula nun kinten-kintenna iraha waktu ieu waktu leuwih hade ayeuna yang ayeuna nampi nuhun kaula nun mudah-mudahan bae astu angsa dama sapareja eyang nu dikantun cing salamet wayah dalam oge pon kitu deui nya mudah-mudahan jadi rek ayeuna ini timbalan pek dupi modal mah bersihkeun hate timbalan kaula nun bersihkeun balik deui kana fitrahna lain geus bulan puasa wungkul balik kana fitrahna teh tapi ti ayeuna sok uang deui kana fitrahna teh kumaha balik deui kana kasucian ieu modal ieu urang syariatan ku oroknya cu timbalan orok budak timbalan tah eta budak teh bersih sabab naon kateranganana kullu mauludin yuladu ala fitro yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih timbalan lamun nu bersih mah orok teh diaping dijaring disusuan dihuapan diais ditimbang diogok oh gitu talamun maneh hayang diaping dijaring diogok diwowoy pek geura balik deui kana kasucian laras kaula nun nya timbalan sanajan ngaluarkeun kokotor inung bapa teu geuleuheun di mana budak geus rada gede geus ngoronang eta orok teh di mana kokolonangan dina luhur dipan di mana rek kasisi geuwat ku inung bapana dirontok nanakeun diaping coba lamun ayeuna anu geus kumisan buligir dina dipan heug kokolonangan ceuk batur teh itu nu gelo cenah tuh nya timbalan
lamun anjeun hayang bener-bener hasil dina sagala rupa widang anu dicita-cita beresihkeun heula hate lamun teu kitu wayahna loba cuaca goreng dina hate moal bisa timbalan cuaca goreng laras disyariatan deui itu di hiji negara anu mecelengkeun satelit ai satelit teh nyaeta purah ngamonitor anu ditujuna tapi moal bisa komunikasi eta satelit tanpa aya radar tidak radar karena TV laras brai weh Amerika bisa kadeuleu jarak anu sakitu jauhna timbalan sakedet netra kadeuleu nepi ti urang ti ditu ka dieu tapi lamun cuaca keur goreng kana TV na bakal runyem loba sireuman beberebetan jeung sajabana nu matak lamun ti dituna suci datangna ka dieu nu dari mana suci radarna yakin bakal diebrehkeun dina sagarupa widang naon rupaha anu teu kahontal ku akal manusia akhirna bakal ngocoblak sorangan nyarita jeung gaibna timbalan kaula nu dina harti bakal badami jeung anu penek tapi bisa mapakan mega sirahna bakal kontak salilana moal dijauhan moal diangangan asal ku anjeun diwawuhan laras timalan kaula nu nya bersihkeun hate unyuk sumanga hatur nuhun mugiam wae naon rupiah eta patwa teh jadi jimat parepeh kangge wayah dalem yang mudah-mudahan rupina bade ayeuna lumampah kaula nun bra lumampah jeung lumaku jigra init kase wah as bade ngantunkeun entong make jeung kitu keun da kege panggih deui amit kaula nun pencu taliti hati-hati tahan banting panggih jeung jelema temongkeun ka apesan diri ulah ujug ria jeung takabur timbalan kaula nun lamun aya tulunganeun tulungan geuwat laras kaula nun pek kasep moal cilaka jing Unang tugas, oi. Aduh, kagak tugas ke mana, Kulan? Kucing ge cenah kudu maling pura kesit. Olo, itu geuning. Tugas mana? Da ti taeun uing mah pura kesit teh anak impun. Lauk anu harerang teh geuning nu sagede genot. Nya, beranyit. Ai tugas luar negara cewek ngasih menang gaji 2 lipat. Eta teh SPJ. Ya, uang makan lumayan uang makan ongkosan bonus. Nikah bener. Urang teh hayang boga duit gede teh hayang geura dikeriting. Aya rek kiritingan naon bu ke lamar-lamar acan ujang? Naon? Rek kiritingan naon eta bu ke lamar-lamar acan? Oh, rek kapade kiritingan kanyut. Hei, rek ngingin jorang hei. Naon? Demenan jorang. Kata aya Bapak Wali Kota. Jorang antus ya. Sini turutan budak kata jorang kata disebutkan. Nah, ada kanyut mau lemesna. Ngari aing panggil kanyut kudu nyebut personalia. Sia. Tapi heueuh bener jaga-jaga. Naon di ngaranna? biji sieu mah ye beda sada hayam pelung. Oh. Kunae atuh.
Oh, sok di dieu maneh mah goreng adat diuk di dieu. Make jeung nita. Diuk sia. Coba si Edan. Ini hayang neke we aing. Oh, da segala rupa oge kudu diukur jeung kemampuan. Abdi mana mampuna ngalabelut wungkul. Nya jam pangeran oge ngabejaan ka manusia-manusia manusia lamun nitah kudu ka ahlina. Lamun maneh nitah ka lain ahlina tunggu karuksakanana cenah kitu oge. Eta mah rek digugupen teu kajuna eta. Geus atuh. Oh, da we mah jeung pangeran. Geus. Dipecat sia ku aing. Cung sok mamawakan jabatan. Lamun kageuleuh pribadi ulah dibawa kana kadegeuleuh negara. Kageuleuh pribadi mah kageuleuh pribadi we ulah mamawakan negara kana hukum. Lamun kageuleuh pati ulah dibawa kana kageuleuh pribadi. Sabab pribadi mah lain hukum, hukum mah lain pribadi. Tanyakeun dawing oge teh ge munang tatanya. Sok urang Geus atuh. Aing geus ngocoplak teh. Naon? lain si itu di tukang tidak ngomong sih. Boleh ngah PKK-nya beakeun ku sia. Tibatan naraweco teu pugu mah ceuk agama oge kajen jempe. Kayak aing ngerek dudukun heula neangan leuwih. Lain ngomongna leutik nah setelah mun jadi seniman mode jadi dalang bisaeun henteu gitu. Nah, kapake mah ieu mah kapake naon teh? Anu gede ge saneangan panggung. Wih ge kungsi dan guguru ngadalang sia. Bae kacukanya. Apa nu geus dicatet dina eta oge dileumpikeun ngamajukeun kabudayaan teh cing sok. Kudu dijunjung seni tradisi teh sok lamun alus dipajukeun. Nu matak ulah nganggap pedit ka pamarentah, lamun sia goreng keneh digawe. Temongkeun heula potensi diri teh. Lamun hayang maju temongkeun ciri nu mandiri nu ngansik dina dirina. Kitu. Nya bisa ngadalang. Oh cing sok. Kocap pawon Braja Musti lalakona. Kocap pawon dening di Pringgandani. Saha lu eta surupan ge mun niknok. Jika nama gamelan beusi teh menang nyewa. Nu penting mah payu we nya. Eta monya ya dalang ujang anjing. Atuh sia ngagogorokeun wae ka ieu. Geus atuh sok dalang terus. Aing ngadalang acan pas paingan teu payu da pas ya wae siapa geuning. Heeh. Peng terima kontrak. Ya teh tuluikeun entong. Oh cing sok. Tadi kita kerap sebut mana? Karena semat mana tadi teh nya? Kocap pawon dening di negara Pringgandani ayu nu jadi ratuna teh Ratu Arimi eta kusumaning ayu. Duh, eta goong. Jeung kompak jeung nu garelo deui nya. Heeh. Nu gelo dari kompak jadi rame. Halus nu gelo ge ari kompak mah rame. Heeh. Tuluy. Ari ieu Ratu Arimi teh. Hei, kau. Naon sia teh nyurikeun? Dari surupan namun betul. Lain pacar ngabodor. Sakar kaing heureuy. Ratu Arimi teh dideuheusan ku Arya Purbakesha. Dina waktu harita saja pada ti Purbakesha teh aya Raden Gatotkaca nuju calik di payunanana. Ngahulang Gatotkaca teh. Ngan Gatotkaca barang dikelekete ku si Mandra
Harita teh. Nah dina lalakon Gatot Kaca aya si Mandra. Teuing da kitu lalakonna kuring. Lakon lo babon. Gimana pas anjing si Atun? Si Mandra teh harita teh keur diudag-udag ku si Atun. Coba Lajang we Ratu Arimi teh ngandika alis manis melas melis leuleui kedeuh pangandikana. Maklum Ratu istri anu amis budi luhung budi jeung elmuna luhur. kumaha ngandikana teh? Anak ibu Gatot Kaca ya ka dieu Raden. Ceuk saha teh? Cek Arimi. Heeh. Kumaha teh mah Gatot Kaca da kudu gede sorana Gatot Kaca mah bisa ngagerem. Eta teh sora naon? Gatot Kaca anjing dia kenal atuh. Geus tong diganggu jempe-jempe antep-antep. Atau fokus lagi atau begitu. Dia kan mah sapar. Teuing sieu mah meureun dilahirkeunana bulan Sapar. Heeh. Lain Agustus we mah. Karek nepi ka mana bedanya? Tobat. Ya, da ngageblek. Sora indungna kitu, anakna kitu. Oh, pasti saya ngerti manehna we. Putra Gatot Kaca ngahatur ke semua pangabaktos ngonyuk Kangjeng Ibu. Dari Raden anak ini dari Purbakesa. Tak kumaha Purbakesa? Wah. Ada jiga tuh. Rai Purbakesa ngahatur ke semua pangabaktos atuh. Aya naon atuh Purwanya Rai jeung ieu pun alo si Atot Aca. Iya, Rai. Acek teh wayahna ayeuna mah pangmulikeun Shoptek. Naon aya sia? Kawin anu kawin geuning ge lah. Naon Shoptek teh? Eta nu di plastik anu ngagareblek eta anu sok make mantega. Roti jurig nu kitu mah. Sama lapin. Bisa ngabedakeun mana sotek. Sama deui nu datang. Geus sia, geus. Kelana atuh sakodeng deuna. Nuju ngarariung kitu. Lajang geus sumping carogena ariminya tapi mah. Eca nira maneja. Eca nuju pagur mancatur. Maneja nira manehna maneja nuju reos aya di jero lajang sumping carga. Arimi. Ulah kaget. Aduh Purbakesa. Keningan itu salaki ajak datang Gatot Kaca apa maneh datang Gatot Kaca. Kawin. Sok buru-buru gerak pageakeun. Bima datang gejrik. Arimi aduh keur ngarariung geuning euy. Arimi beta pangliwatkeun aing Arimi. Liwat di tumpangan peda. Komo lamun di tumpangan ucing. Geus sia. Kamana karep goblok gandeng. Iya jadi dalam. Jelaran Bapak hajatna ka abdi. Nyaeta ditaeureun rupina ieu carios teh. Bade ditamatkeun we cenah dibayar mah dibayar eta oge. Tutup lawang si gotak. Balik oi, balik. Coba Sedihnya lalakon. sedih euy lalakon teh tah. Geus ngalieur pisan ieu mah. Aduh, sabaraha tahun deui maneh ka pangsiun? 15 tahun deui. Gila keneh aing teh bese bebarengan jeung kieu majikanna. Kaget pun erakan. Geus ya. Ngapa aya jelema? Sana dalam aja. Aya jelema dulu itu. Hei. Satria. Saha eta?
gerak-gerakan kategaan pae awak maneh ayo aduh wayahna nyangakeun eyang sadaya-daya gening lepat etangan ieu kaulah teu pamikir macarana tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papatan patah perlaya caang bulan 14 tegenek sareng teu maleuk Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan ngomong ke yang hiji ka jalan di paehan maka yang mulai sapu naon hartina tegang pati kaulah teh tega pati tega hartina ninggalkeun alam dunya ilang dunya sumuhun dunya sawarga gunawi ayu sawarga tempat kanikmatan gunawi ayu kawit Ibu Rama nu cukang lantaran kaulah gubrak ke alam dunya dina waktu ayeuna kulap yakin kedahaya ridho hampura inung Bapa tapi da parantos kaulah teh kengeng panghampura ti Ibu Rama papat pada perlaya anu opat bakal paeh opat bakal pae teh kumaha hiji panon ditinggalkeun awasna dua ceuli ditinggalkeun dengena tilu irung ditinggalkeun ku ameuna opat sungut ditinggalkeun ku ucapna cinekna mah nya ieu wujud ditinggalkeun ku hirupna iya benar teu pino damel kaula nun ajar bae alungkeun ka tu bala karo bala alungkeun sae kabeneran aya walungan gede cicing balakeun ieu ki ya dewek teh jadi aki euy dia ki walau bahasa imbannya bukan tidak ada awet kolot ai daek olahraga masyarakat yang disebut aki jag-jage Urun olahraga nguseup jeung Kang Atin Supriyatin nya ti Bang Jabar. Oh. Eleh. Jeung Kang Apan nguseup. Heuh, di Abrug. Di Ubrug euy. Di Ubrug Kakak. Aya situ lega 4 hektar. Genep hektar malahan dek aduh 7 lapak sakali meuli teh. Akak teh. Ari menang sabaraha kilo? Ari menang kilo-kilo. Ari lapak 7. Ya. Kasih dawala ke suka dia buru-buru euy. Maka saya coba bapak kita benar. Yang pulang Kakak. Hati gantung. Selamat wayah kieu ah. Selamat Kakak. Jadi DKM dek teh teh. Ada paingan aku tarat juga di kerpus mo. Nya. Ngarahkeun para nonoman. Bisa kedah atuh. Sok mararabok anu sok jararudi teh digupayan ku dewek. Da lain kuduna dipikang ewa nu kitu teh kudu digupay. Dihiap-hiap. Sabab lamun teu kitu mah lapur. Ai kebersihan teh lain ngan ukur di puseur dayeuh di buruan di jalan ngungkul. Nyaeta hate oge kudu dibersihan. Sabab yakin sanajan sakumaha bararesihna di puseur dayeuh anak kotor hate jelema cilaka. Moal seimbang di dinya. Nya kajahatan bakal timbul. Nu mawi syariat hakikat teh lahir batin teh di dieu. Cukang oge pan bisa sote dipake mentas lamun napaka itu ka dieu nya
tah lamun kitu ulah pake arah tadi dia bakal temong keagungan pangeran teh bakal bubreh nanakeun keagungan pangeran nepi ka beda-beda urang jadi urang teh beda-beda jadi nu ngabedakeun teh pangeran nu nyaruakeun pangeran nah aya nu saruana jelema aya sarua kumaha teh sarua lamun aka dahar uyah kumaha karasana asin kuring teh pait asin aya gula amis kuring geus teh asem amis dan nu hasil pasti ucing ceuk rasana oh jaga eta itu tak gening jadi pangeran teh lain sarua jeung urang tapi nu nyaruakeun pangeran lain beda jeung urang tetapi anu ngabedakeun ngahijikeun rasa jeung sagarupana lamun diudag kana soal rasa mah euy naon mode dudungan dewek rasana sarua meureun sarua oh jadi di hadapan pangeran mah sarua dewek teh heuh rekep deng-deng papak sarua berdiri sama tinggi duduk sama rendah heuh bener euy aya jumaah teh sebenarnya genep Jumaah teh genep hana caraka data syawala pada jayanya maga batang duh ilmu hana caraka ya sia ulah lalawara di pikiran mah da teu lempeng da kumaha urangna deuleu nah alam budak tah data syawala tina cacarakan kana data ngumpulkeun data tuluy disyawalakeun tah hasil syawala teh grapek pada jayanya tah lamun geus pada jayanya sarua unggulna antara bener jeung salah dina wujud urang teh pada jayanya tadi dinya silain kudu tempur perang teh deuleu Kurawa jeung Pandawa baheula perang Bratayuda sagede-gedena perang Bratayuda moal leuwih gede tibasan musuh manusia nu kawengku ku dada manusia masing-masing didinya pada jayanya antara bener jeung salah pasea dina diri urang di mana geus pasea eta mah dek eleh dek meunang akhirna mah maga batanga ngababatang nyingirah ngaler tuh itu mangga batanga maga batanga itu ulah diharamkeun ku sia golongan naon sia teh jojang ieu ngaharamkeun sia sapi pikir heula memang ngaharamkeun teh pokoknya ente kalau ngaluarkan ucapan harus tanggung jawab akibatnya harus kuat argumentasinya lamun diudak lamun disusul lamun teh nyaho tong waka ngaharamkeun bisi dicitak wae pokoknya ente itu jangan sekali-kali mencari perbedaan cobalah carilah persamaan supaya naon runtut raut tak iya sarua kene ieu gerakan disiplin nasional kalau bicara mengenai paham jangan coba-coba ente lah harus objektif rasional siapa sok sunasinin ke pemerintah sok nyindiran sok ngiritik mah boleh tapi ngiritik membangun oke lah ente memasukkan aspirasi kepada pemerintah tapi aspirasi itu boleh tapi harus demokratif and pancasilais lamun ente demokratif and pancasilais maka ente akan dilindungi oleh undang-undang make polo kita bener nangis jadi aki mana beda geus jadi aki cepot mah dicek dek oke mangga siapa lamun ieu nagara dicicingan kudu paling terwungkul bahaya komo kudu bodoh mah nu teu iman nu teu ngarti mah ari ilmu teh ngancikna dina otak mun sieun otak geus kacikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng teng usahana loba hasilna ngan gede dosana anu pinter mah usahana kanu bodoh da kanu pinter dia memadaikeun kudu ngarti kudu dibarengan ku iman ari iman wungkul bahaya deui
iman teh ngacikna dina ati mun ceuk ati geus kacikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng loba amalna ngan gede gogodana dan di dunya mah moal lepas tina eta da urang manusia anu dimulyakeun teu beda ti emas teu boleh diuji lamun ara we ti dinya tidak lingkaran eta wah kajamret ku iblis jadi ayana ilmu jeung iman teh pikeun kadalian hawa nafsu aya hawa nafsu ngancikna dina akal jeung elingan mun ceuk akal jeung elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah geus salah bakal enteng cilakana loba kahayangna tata wanita harta teu ceuk aki oge nya aki tapi kaki teh tak ku awewe tapi karuksak teh marukana pikagara marukana lamun eueuh nu ngabejaan gara-gara peso euy bakal abus kana diri maneh bakal cilaka maneh batak kaki mengagugu tapi ka ayeuna cadu aki mah boga pamajikan nya kajian lengohane tadi na eukeun mah judes pamajikanana nya itu sok kayaknya ulah kapalang jadi dukun nya rumah kaliwonnya rumah kaliwon aya kene den hebat dukun teh jetu aya dukun lintuh penyakit matuh teh nu kieu bisi rek katanya ka dewe teu sangka ieu mama nya moal loba tatanya kuring mah pemikiran dunungan oge bingung jang singgah kurang hiburan Kumaha sae bade hiburan bakulana. Atuh ayeuna diteraskeun kana seni tradisional anu parantos ngajadi tradisional ieu tadi urang nya wayang golek warisan ti nenek moyang dina nyebarkeun agama Islam kapungkur dina zaman animisme dinamisme waktu nyemah-nyemah kana patung nyemah-nyemah kana rungkun kana sirah cai berhala peledung meuleuh menyan nyemah-nyemah dewa para wali teh sok nyurucut teh cicosana teh dar ku para wali teh hei kadiang kade cenah nu datang teh saha cu ieu cenah hayang mati mah jampeanana ieu digenti sok cenah meuleuh menyana mah teu naon ngan ieu kalibahna genti kumaha cenah kieu demonstrasi heula wali teh heula demonstrasi teh ngeureunkeun hujan eta ngucurkeun hujan ke nyamat gitu ger kami ka ieu udah geus wawuh mun wali mah tasawuf wali mah tauhid percaya caritana jelema teh sok cenah naon atuh kalimahna ta ieu kalimahna ieu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lu ibadah Fatihah nepi ka ayeuna pan umat Islam masih keneh aya nu meuleuh menyan can meuleuh menyan mah can taud nya jadi eta meuleuh menyan teh batu loncatan supaya bisa taud jeung bismillah tuh da anu mati mah taudna jeung bismillah mun nyaho ceuh itu mun mikir itu tah meuleuh menyan mah teu naon da teu matak jarina naon teh ulah diharamkeun sote lamun maksudna innamal amalu biniat aya amal-amalan gumantung kana niat nya gitu aya menyan mah tah mah teu beda ti udud aya menyan teh lamun meuleuh menyan teh lamun urang menekungna deukeut kolomeran atawa di pipir aya kandang domba dar ngariung dinya teh murak tumpeng heug meuleuh menyan supaya eta tai domba ulah ka ame gitu nya pandai kamu memenyan ngeunah seger pajarkeun teh cenah ceuk nu fanatik mah wah konang juri ai ceuk dewek teh geuning sia percaya ka juri geus panggil sing jeung juri cenah acan ngabohongan maneh sia teh deuleu ceuk dewek teh ai panggil jeung juri acan tapi sia mah sok nyebutkeun juri itu
matak ulah mencari perbedaan, mempermasalahkan perbedaan, carilah persamaan. Nya runtut raut sauyu itu atuh saling rojong. Nya baheula mah urang jahiliyah nu ngahina teh ka Islam teh. Ayeuna mah Islam jeung Islam silih sepret mah nya. Nya walalatir teuing nya. Garunya nya. Gitu. Alah, hitung-hitung salat tahajud deh nyaring wayah kieu nya. Nah, itu kieu. Oh, hitung-hitung beupeuri hentara kaburu. Heeh. Da kieu profesina urang mah. Alus. Sanajan dina seni oge bajuang. Nya. Baheula mah di mimitian geuning kula laguan dina perjuangan baheula mah dina simul kolot baheula. Kolot baheula zaman urang teh dijajah ku Belanda. Pikeun nyerang Belanda tepan kolot baheula mah trang-trang kolentrang silonok paeh nunutan mesat gobang kabuyutan tigebruskanna durukan nyeh prot itu eta teh mere sumanget ka para pejuang baheula terang-terang kolentrang cingcaang pikiran maneh teh artina teh kitu terang-terang kolentrang silonok paeh nunutan jadi si walanda cenah paeh ke nunutan gitu jadi hartina teh kudu nyerang peuting kudu ngagerilya tuh sistem gerilya teh geus aya ti urang baheula nya sarangna ti peuting ke nunutan cenah tigebrus kana durukan cenah ngabrenyeh cenah nyeprot gitu baheula mah ngabejaan dah bari dinyanyikeun tuluy ditepakeun ka barudak ning diburuan terang-terang kok aya hujan ning hari aya hujan poyan terang-terang kolentrang silonok paeh nunutan mesat gobang kabuyutan nyiwih ceuri saeutik nyiwih culi teh nyeprot barudak baheula tapokuran deui we ku agama terang-terang kolentrang hartina teh nang tang caang silonok tuh silo ai silo teh teu kadeuleu silonok paeh nunutan lamun urang silo teu nyaho kana agama paehna teh keur nunutan nya keur linglung keur poho didudut ku malaikat tigebrus ya kana durukannya eta ka neraka teh ai geus ka neraka nyeprot ngaberenyeh bari nyeprot yo kitu ceuk aing oge heuh da tapakuraneun atuh ceuk aing oge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitu lalakon wayang golek anu urang ayeuna. Lamun aya carita tangtos aya piwurukna. Lamun aya lalakon tangtos aya hikmahna. Hatur nuhun parantos nyaksian dugi tepang deui dina lalakon salajengna. Sampurasun.